Nyolong majikan batu. Mereka begitu kan. Carolong majikan batu. Barawa kejauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dadang VX. Kali ini saya akan mendatangi sebuah rumah yang berada di tengah sawah ya. Tengah sawah yang penghuninya yang bernama Pak siapa? Pak Halim sama Mak Ijo. Pak Halim sama Mak Ijo. Saya kali ini masih ditemani sama Bang Kodir yang akan terus menemani kemana-mana ngevlog lah, intinya ngevlog kampung-kampung. Terus kali ini saya akan mendatangi yaitu yang bernama Bapak Halim sama Mak Ijo. Dia adalah seorang pejuang ya, pejuang zaman Belanda, zaman penjajahan ya, zaman Belanda. Dia umurnya sudah hampir 100 ya, 100 tahunan, yang alhamdulillah sampai saat ini masih bisa beraktivitas, masih bisa punya peliharaan kambing, ayam, beternak lah. Dia bertani. Jadi rumahnya itu terpencil, ada di tengah-tengah sawah. Ya udah, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita menuju rumah Bapak Halim sama Ibu Mak Ijo ya. Mak Ijo. Ya udah, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Kami ya, Bang. Tadi dia sudah diuk Abah. Tadi dia, Mbah. Kita tak lupa pamer. Ada daunnya, Bah. Oh, saya tuh hujan. Kenaik Tahu ya. Naik. Aduh. Abah kedua kenanya, Bah. Iya ngari itu tadi. Masakannya, Bah. Piperan Abah sabar ka ieu lain? Opat. No, piperan Abah teh opat ya. Heeh. Kemarin mah 14 di Oh, dulu. 14. Adik Abah ini umur seberapa tahun, Bah? Umur mak meureun salapan leuwih. Ada pasti beda jeung emaknya, pasti aya emak ada dihanap. Ya namun Abah 85 berarti mama 80-an lah bau nantinya. Sekitar 5 tahun mah aya. Jadi emak jeung Abah keur zaman berjuang teh emak teh sing Abah berarti? Encan. Oh, encan. Oh, Abah lain ngomongnya. Oh, Jadi ai tengok mama ada bima ke tantan Sumatera. Oh. Kan mama eta oge minang ke batur papanganten aya di ngan mama dipikir hau. Dina lomang gitu mengangkepan budak. Da sieun. Lah, pana ai burit dirak kita ke kebun kalapa tahun. Ai sekali nama nyeli
Pakai imah nanti. Ka ngeli teh kadinya Ngeli jeung. Aya paribasa ngeli ka Ari urang mah. berang atuh balik isuk balik berang ini budik ini teh kaparkan teh. Atuh da angan eta da geus di kawasan meureun urang kudu panjang umur. Ditang tayungannya mah bah. Eta mah dina jero lomang gitu teh. Eta ya morti geus dipureun gitu. Abah teh cek aki. Bari ge hanya teh bisa betat di dia. Hanya teh kaluhur ai jebrud mah di ditu di dirang. Kan teh jebrud dinya jebrud kecil kali diucap ini. Oh jadi ngajong. Lu kali ucap teh eta jamean sareng meresna teh isuk teh beres kali. Pakai pasodan ku morti. Tadi dinya nu di kebon gok teh ayeuna di kebon jahe. Udah mama meureun asli urang dieu nya jadi apa lalakon sejarah teh di dieu baheula apa? Ari manihanana mah da berhenti dieu teh pasti reugit soblong meureun ka dieu. Ari abah asli di mana abah? Di Karama. Oh abah mah di Karama. Di Tongo. Asli mah. Oh jadi keluarga abah mah ya gimana di Karamat nya araya keneh nya. Iya. Termasuk anak. Aya bapak si Iko pan di Karama. Kok pan ini eta di Karama. Tah eta mama bantar. Ada bapak jarauh pan teh. Jadi ya. Ini yang rada di tah bapak si Iko di imah teh ditinggalkeun nyawa di dieu. Da mau boga kebon gitu tuh kebon pakai taman kupu-kupu dijual. Jadi kan ka dieu 5 juta. Jadi matuh mah di dieu. Oh mah teh berarti pindah ka dieu teh zaman teman kupu-kupu berarti. Heeh. Kata dinya. Kupu-kupu sini bangke. Mas jadi garung deui. Ayo mah nu di Asian ke tanah mah pasti ini geus nambung. Garung bener. Alhamdulillah abah zaman berjuang jeung teu diajukeun deh lah kitu nya. Heeh. Mau diajukeun teh. Ya teh pada ngajakan gitu juga sabaraha umurna oge. Anak ku urang dijual teh. Da sabenerna mah meureun bang anu saumuran abah sasama abah. Geus terus Dinyangan kari Haji Lamri Haji Lamri di Tongo. sana pun abah berarti. Baturan. Babaturan. joget Baturan itu berjuang. Heeh. Bae dieu bener Haji Ari Lamri. abah mah pan Asli kejuang menurut tadi nya. kayak itu kan ngelapan kayak ini. Si urang jadi pejuang. Pejuang asli kalau ngata Pak Haji Mahmud. Zaman eta pan tadana eta bapak mah yang Haji Noh Haji Khalid kadinya tadana teh Bapak Picu. Teh ulah ditimpuk anu paneri. Heeh. Anu teh heula. Kudu anu paneri. Kudu nu paneri pan ditimpuk ku batu sadebeuti teh 40 urang paeh teh tegeuning. Hiji teh. Enggak di cetu di ujung kosan teh aing mah da pinter beus buah ngawe paeh hanya kan buru beun kana eta kana kolektor. Hari Pan kolektor hari zaman hari tau pan caan eta di Karangsirna di etanana Dicurug. di Giadna jian. di Manian eta teh Ai geus balas. arek nyerbu Lamun eta mah cenah berenang pula anu jian teh kafir. ku ajengan Kurdi. Atuh da Oh. Jadi masing-masing teh berenang arek berjuang teh kayaknya heula. Oh, di Manian heula. jian. Eta di Manian hiji-hiji mah tangga juga kulahna di Giad. Oh. Atuh pan bareta mah Merali tiluhur mah bom merolog ka ditutup ka hanap pan aja hanap ngan ku babur runcing mah jo kitu. Itu babur runcing jeung Berarti bah batu. ku keajaiban zaman baheula mah bambu runcing oge nya. Ya kan jadi Perbandinganna jeung bom jeung senjata. Sementara abah mah berenang memakai bambu runcing kabeh oge. muruluk pan itu eta teh temen ditimpuk ge hiji. bom teh cenah nampuyak cara tai muning. Oh. Tepi na teh. Astagfirullah. Pan teh tiluhur teh Baru wali unggul baheula. pan tiluhur teh merebet eta teh dan teh bom teh konstruksi barang isi pandan teh kana tai Ada. muning. Ari tanana mah teh ayat nama ayat Quran itu dibacakeun anu. Robukum ayuhlika aduwakum wa yastahlifakum fil ardi. Kayak Pak nya. Nu dipake eta teh. Dipake jampe na teh. Lamun menang hiji teh 40 paehna. Astagfirullah. Ai mehna mah da pinter mun da moal ieu kolektor pan mun menang mun parah bubur diangkat kan kentek teh siga lobana. Kan ini yang meureunna dasar kudu berjuang bener kudu aya eta. Kudu aya pengorbanan meureun. Eta cenah aya ditimpuk nu teh heula atuh puguh we nu paneuri teh marempeg. Pan teh kang eta mah nu harirup mah ngararuang maneh ku bangke cenah. Desieun teh ada. Pan dikarorehan teh bangke teh. Tepu eta teh belanya teh.
bunuh diri. Lain bunuh diri nyumput meureun. Nyumput dina bangke. Nah, pun bangke. Dina jadi meureun anu narawat. Taman nama asup ka hanapeunana nyumput gitu. Dia nyelametkeun diri. Berarti mah kan Dia di badan kokosan. Ada kering ayam mau beli betul. aya ketika ayeuna eta mah sejarah mentak dijieun eta gitu. Oh, jadi Helikopter ieu. Aya eta patungna pan aya. patungna di ditu tuh dina tahun di Sukabumi di eta arek asup ka ieu ka Gerbitung kan patung sirah urang teh bener mau teh gambar. Itu di tadi mah beren eueuh. Aya udang kosan. Aya Sirah? napun patung teh. Sirah? Gamarna. Enggak warah. Gambar sirah. Kapan tadina cemcek ajengan teh ulah ditipu anu teh heula ditipu anu pan meren hiji ka ditenung tut. Isi gana meren paneri. Udah timpuk eta tuh pokohna nu nyerang. Ada satu ada pengaruana. Melayah bangun bangke di hana teh. Tetep nu hari nu kan barang sakitu teh. Nya teh ngaruang maning ku bangke cenah. Oh, da panetan nage mobil eta teh ya teng wajah Pan kan nang ieu nage dikit ini nage wajah sagede tampir. Pasti. Pak gunung oge jiet eta ge eta. Ayo. Bandung ka gunung. pan eta teh mah rante eta wajah mah ieu oge. Rantena sagede isine sagede kieu. Oh. Lamun maneh nyaho kitu anu. di Lebak Picung anu tara tahu Jajaritan teh Nu loba mah. tentara teh kunaon cenah mah make jajaritan pan cenah eta baraya keur ai baraya henteu kita dulu ngan teh kita khawatir. Eureungan patak mah teh eureun di tepas. Marantau kita sih kayak nangis. Mudah-mudahan teh si budal sing geura. Ya Allah. Ngalakkan hirup. Alakan Semua urang malah banyak. Budak-budak Mama adi beteng di paihan hareupeun ieu kueun imah. Di Palengke. Eta ningang pinah ka dinya di pipir imah maot eta goromolan di geuseur ka pipir imah. Ini kan mun budak ayeuna sawan bangun. Geus mah ludeng di dieu da. Iya pasti. Mun budak ayeuna Kurang zaman ngeri di parakan salak. Kita ada tah ngarona tara cicing di lemur. Ari ngari teh naon? Jeung tentara jeung polisi ditonggoh di tahan di pabrik di dinya. Oh, anu aya jadi pabrik itu nya. Lain, Bah. Ieu can apaleun aing ngali teh naon cenah. Ngali teh tahan eta. nyanong. Tahan ka batur gitu isuk balik. Oh. Yang burit ini. Oh, sebut ngali teh kieu. Ngungsi Lamun ayeuna mah meureun lah. Ngungsi. Oh, tah maksudna kudu aing gak ayeuna mah apaleun Bah ngali teh disebut ngali teh naon makana bingung ngali teh padahal mah ngali teh lamun bahasa ayeuna mah ngungsi meureun. Buatan itu saya mati di Sarugu. Aya tah barat terus dahar, Bah. Aya lima. Eta bah tah rokok teh. Ya, eta rokok. Rokok, alhamdulillah. Semoga sebenarnya bangan ingat nih. Uhun ke kita rempokna kita. Insya Allah kalau harapna urang ngahaja betingkulin ke dia. Terus apa? Lotram. Oh, orang botram jadi karena terus tenang. Dan sugan Hari eta mah da keur majag-jag mah meuna raya ka dieu teh. Kudu titah daraang heula undan itu. Pasti. Indungna berta ini nyolong. Oh gitu. Lain anu nyolong anu nyulik bener mah. Ini enam ya. Oh, oh sama kerja zaman ieu meureun. Zaman baheula keneh. Oh, diculik mah ge. Lain zaman Baheula mah aya pernah nyolong majikan batur. Oh, Dibawa jauh. nyolong majikan batur. Mereka begitu kan. Carolong majikan batur. Barawa ka jauh. Gusti nu. Aya zaman kitu bakal bogoh-bogoh carong nya. Abah saluan. Jeung lalaki na bener. Mana kitu oge mentek kabur oge. Ngan paribasa dicolong nya nyolong nya majikan urang. Bisa bener angkat itu. Lain Bah
hari ya mas kono kene orang tuh ngan dia separuh ke insya Allah ke insya Allah kadai mah orang gampang nyenong kadi cuma ayah jam jajan setik Alhamdulillah. maknya Iya, oke kudu. Eta mah teh kudu lain cuma ayah saeutik ngadoakeun we Mudah-mudahan sih kalau yang umur amin amin ya abah amin amin karena usaha. amin amin bari ibadah. Ya sih nujang iya teh ngenong. Tadi kesok ngenong. ya ya atur nuhun bahnya Sami-sami. Pak sudah mendatangi rumahnya Bapak Halim sama Mak Ijo ya. Jadi kita dapat ilmu banyak lah tentang sejarah mereka dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang ini gitu ya. dia masih ada segar gitu masih ya segar. masih Ya bisa masih bisa beraktivitas. berternak, nyawa begitulah. Ya jadi kita dapat pelajaran banyak dari Bapak Halim sama Mak Ijo tersebut. Ternyata setelah ditelusuri itu masih ada kerabat dengan keturunan ya ada satu ikatan keturunan saudara lah Iya. sama kakek nenek saya dulu. Iya. Jadi sebenarnya kan kita nggak tahu ya, alhamdulillah setelah kita datangin ternyata masih jadi ketahuan bahwa dia itu masih saudara. Iya. Dia umurnya itu sudah hampir 100 tahun. 100 tahun, tapi masih alhamdulillah masih bisa beraktivitas, masih bisa ke sawah, ke kebun, Iya, masih sehat. Sehat bugar. jadi itulah pengalaman kita hari ini. Ya. Kita sudahi dulu, semoga menjadi motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.